Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah nuhun ramang makanca. Dina danget ieu aya hibar pangdu ti sadayana. Mangga madep kum kasadayana. Mangga kanca urang keur ieu deui. Asmarani males pati. Biasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka ari nu tiluan deui ting pureleng ting paneleng ngareret kasakur anu dariuk dina bangku warung. Ieu oge batur-baturna pakaianana pada saulas hideung bari dina cangkengna teu tingalieun bedog ting solegreng. Duit kadinya nya kanca. Mangga urang lajengkeun. Sangka euy di tempat nu hara-haraeun jauh kaditu kadieu bet aya manuk bincarung lucu naker. Lebar temen mun teu bisa ditewak teh. Ceuk nu jangkung badag bari ngareret ka batur-baturna nu tiluan deui. Lain kabeneran ieu mah ka. Tapi milik teu pahiri-hiri bagja teu palala teh. Keur mah urang teh butuh ku manuk bincarung keur nyaosan pesenan tuan besar. Ayeuna manggih pisan. Dasar piduiteun teu kudu teangan jauh-jauh. Pokna nu saurang deui. Ki Surawani jeung Ki Bagira jongjon we capek rahem ngaropi. Nenyo nuting padengkreng bari cumaritana matak pikaraheun teh. Jadi ladenan. Ku kitu teh mah tadina Asmarani teh rek ilang we luncat. Puguh matak sebel ngadengena. Tapi ku Ki Surawani ditoel. Keun weh cenah antep bisi lain ka urang. Dikitukeun mah Asmarani kapaksa we cicing. Tapi ari hatena mah nyongkab. Lir ngabulak-bulakna kawah Gunung Papandayan. Henteu sotenan ngumbar amarah. Dumeh dihuit ku Ki Surawani. Hei, geus. Ku lebarnya bet aya. Dinu hara-haraeun. Ya, tibatan hirup kadungsang-dungsang teu puguh mah. Bari jeung milu kaki-aki peot. Mending jeung aka yuk. Geura moal teu disenangkeun. Pasti dimulyakeun. Kituna teh nu jangkung badag nu tayohna mah gegedugna bari noel kana tak-tak Asmarani. Tapi nu ditoel tetep we ngabedeb. Es tuning cicing lir tunggul teh sanyana. Malah cangkir bandrek anu ngajagrag teh leguk deui diinum. Ari nu boga warung kanca. Mani teu puguh cabak, mireungeuh kaayaan kitu teh. Tuda kitu teh mah geus kajodi, matak nimbulkeun ributan. Malah buah warungna oge biheung salamet kabarerang ku nu ngalumbar amarah. Begituna pok bae nu boga warung teh nyarita. Duh, punten bae nun. Panuhun, henteu ngaganggu kanu nuju reureuh sareng ngaraleueut. Upami badai barang tuang mah mangga teh teuing. Asal teu openan we nun. Tukang warung Mang Sardi meuni teu sirikna dedepongan kanu anyar datang. Montong pi pedun hari. Warung si lain katut eusina ayeuna ku kaula dibeli. Tah, duitna kubug. Iraku teu mai saringgit. Ceuk nu jangkung badag nu tayalian tibah urta jeung baturna anu ngaran si Bai, Uhe jeung si Obeng. Apunten Pak Urta. Maknya warung nuju ditungguan digaleuh onaman. Ongko ieu apan nuju aya nu ngaraleueut.
Mang Sardi mamandapan tina bakating kusieun. Dak puguh bah urta teh pikeun manehna mah lain sakatiga. Jalma bengal sahaok kadua gaplok. Tampolana wani mateni kajalma nu teu puguh dosana. Yah, montong loba omong. Dibikeun syukur, teu dibikeun dipaksa. Nurut syukur si lain Sardi salamat meureun. Tah teu nurut pasti pateni ku kaula. Nah, si lain teu nyaho ka dewek ha? Bah urta ngomongna beuki heuras we. Kadengena ku Mang Sardi lir gelap tengah poe ereng-erengan. Namanya jelema teh beunang sabaran. Ngahina teh meni antep-antepan. Saha cenah teh Mamang? Asmarani nyelengkeung baderet ka bah urta anu pepedengkreng tukangan Asmarani. Geuning kata bisa nyarita. Ari sugan teh. Awewe orek tadi mah. Bah urta ngahaha. Ketayap manehna nyamperkeun ka lebah Asmarani bari nyawel kana gadona. Tapi ku Asmarani diantep keneh we. Teuing naon maksudna nu matak diantep teh. Lucu. Lucu pisan. Kumaha lis. Daek milu kakak teh. Bah urta leungeunna geus nyolonong dewe rek dipake nyawel gado. Tapi sabot kitu bah urta ngagoak. Aduh, tobat. Pokna bari mundur. Urang ajar si awewe teh. Teu beunang nepi ka nyaah. Pokna deui bari gigisik kana panona. Ai, kunaon ka? Si bayi nyampeuk ka bah urta bari nanya. Dumeh manehna ngarasa kaget lain lumayan. Nenyo gegedugna make ngoceak, aduh tobat sagala. Setan belang sia. Sugan ontil anak sia, make murah kuban rek sagala kana mata aing. Bah urta nerangkeun bari gigisi keneh. Bogo atuh cai bandrek diburakeun make tenaga batin bener pisan kana panona. Nu matak bah urta nepi ka koceak dengek oge. Tapi Asmarani kibagira kitu deui aki Surawani harita teh teu loba pamola. Maranehna mah jongjon we ngaropi bebalwokan. Puguh sasat keur lapar mangih kadaharan. Ewak bayi. Mun nolak paksa sekalian. Tuman. Bah urta ngahucuhkeun usung esangna si bayi sabaturna. Atuh teu kungsi nitah ngadua kalian sereudeuh we. Si bayi, si uhe, jeung si obeng nyarampeuk ka lebah Asmarani. Maksudna mah rek ditewak terus digusur. Rek dibawa. Kanca dangu tapi lain oge Asmarani anu geus disohorkeun pendekar Cindewulung. Sakilat mahna ngarawuh mat paranti niru pincukeun. Belum dibaheum. Waktu si bayi, si uhe, jeung si obeng nyeureudeg nyampeuk rek ngarongkong kana badan Asmarani. Kalawan teu obah tina diukna. Ngan tot we, seumat teh diburakeun kana beungeutna nu tiluan. Aduh, tobat. Aduh. Nu tiluan pating gurubug, pating durugdug malundur. Leungeunna pakupis nyabakan pipina masing-masing. Si horeng semat-semat teh narancep kana bibirna jeung pipina. Mani nyareblok. Atuh puguh we. Lain deui wiwirangna. Sasat eleh memeh padungdung. Ai. Kunaon ha? Bayi, we, obeng. Dasar kabecus. Tacana naon? Geus aduh tobat. Kunaon ha si lain teh ha? Bah urta bari nyamperkeun kanu tiluan baturna. Aduh, ieu bah. Aduh, ieu. Si bayi bari nembongkeun pipina jeung bibirna anu katiruk ku seumat. Hehehe. Dampola namanya. Ari jago-jago kolong.
Kakara ku semat geus ting kocean. Komo nilebokku bedog. Ki Bagira ngahehe jeung serikeun. Bieuna mah ditahan-tahan supaya ulah budal. Tapi teu kuat nahan piseurieun. Nenjo jalma-jalma anu rek ngaganggu kasmarani pating gurubug, pating koceak. Nyusurikeun si lain teh. Sugan hayang dipodaran ku aing. Baur teh nyeureudeg bari peureupna diumbar rek dipake ngagebug Ki Bagira. Orokaya Ki Bagira nu tadi ngeunah seuri. Ngaranjuk lain memeusan. Waktu peureub Baur teh ngahiuk rek mepeg cuang irungna. Ki Bagira diukna ngageser ka beulah kenca. Ana dorok-dok teh bangku nu didiukanana ngadorok-dok rempag. Puguh sasas diteueulkeun ku tanaga Ki Bagira. Aduh. Ki Bagira ngagero lirih, dumeh ngarasa reuwas. Adu juralit we, Ki Bagira ngajuralit tina bangku nu didiukanana. Bogoh we atuh. Asmarani oge nepi ka nyeleukeuteuh seuri, mireungeuh Ki Bagira ngajurah roh teh. Ngan Aki Surawani nu teu kabawakeun mah eta meureun gede temah wadi jeung duduga prayoga. Moal pihadeun nu cilaka diseungseurikeun. Setan alas ya. Diantep teh kalah ka maceu. Ye, bisilah. Memeh Arandika. Ngaguna sikat nyimas. Taya ye. Dada kaula ye, geura bejadkeun heula. Tapi mun Andika teu bisa ngabejadkeun dada kaula, ulah sambat kaniaya. Bibir Arandika rek disurilam. Sabab tuman. Cacapek si lain kurang hajar pisan. Ki Bagira ngoreja tudang. Kira gede nangtung ngajega hareupeun warung. Boro itu. Oh ya cucungu kayang tanam euy. Bangsa siam ku aing ditinas oge iraku. Temel jereh deuleu. Hayo, bayi. Ringkus atuh tunggu ka ibunan teh, ringkus. Baur teh ngahucuhkeun ka si bayi. Mantong wakajeng ke gedung kaula nya. Tapi ieu si bayi ieu urang bungbulang geura sempalkeun heula leungeunna. Dah, lamun dewek medok, kakara si lain ngalawan babaturan dewek nu sajena. Sarta lamun batur dewek nu sajena keok, kakara ieu jeung ke gedungna. Ngarti? Si bayi bari sroge masang kuda-kuda. Suku nu belah katuhu dihareup, suku nu kenca nyerong. Sedengkeun leungeun anu kenca nyolodor nantang kalawan. Pasangan naon teh bayi? Bener si lain teh bayi ngaran teh. Pasang cokorekoh gitu mah. Dilapok ku aing. Ki Bagira ngeyehkeun nu dipalar supaya si bayi nu jadi lawana beuki nafsu. Tetela pancingan Ki Bagira teh nyanggut. Buktina si bayi nyebrut narajang. Peureupna ngahiuk bangbaraan rek dipake nonjok gado. Tapi orokaya Ki Bagira oge anu geus kasohor jadi rampok gerot. Mireungeuh tandingan pantar si bayi mah teu matak dalider. Waktu peureub si bayi nyuruntul geus deukeut kana gado ngan pekrot kecrot we diciduhan. Cepluk ciduh campur rehak ngukul teh namlog dina peureub si bayi. Setan belang sia ngado nyiduhan. Si bayi jadi gurubug mundur sarta peureupna dikepeskeun. Ana crong teh rehak Ki Bagira mecleng tina peureub si bayi. Lok ngado nangkot dina kumis Baur ta. Waduh, setan. Baur ta ayeuna mah anu pakupis nyomot pelor anu napel dina kumisna. Nya, kisilah. Kakara ku ciduhna si lain teh geus pakupis kitu. Komo mun ku peureub dewek. Iraku tah biwir jeding teh teu aut-autan. Ki Bagira ngomongna pinuh ku daya tipu. Dumrapna
kasih bai sabaturna lain deui matak nyongkap ngagolakna. Amarahna ngabudaya teu kawadahan. Panarajangna nu kahiji gagal. Bai nyampeuk deui sarta ayeuna mah manehna ngagunakeun gerakan pereupna nu dibabukeun ka hana pipi. Upama saliwat mah tangtu. Panarajang si bai teh jiga nu lewodeh. Tapi Ki Bagira oge geus ngartieun tangtu. Panarajang pereup lawan teh mangrupakeun pancingan. Kusabab kitu Ki Bagira henteu ngagunakeun gerakan pakisan, tapi ngon jobrol we pereup si bai teh dipapag ku tenggelan gentus. Benar pisan kana ramo-ramona. Atuh puguh we si bai nepi ka burial buncelik. Sajaba ti pancinganana gagal teh oge ramo-ramona asa parotong. Puguh digentus satakerna. Nepi ka si bai kapaksa ngajareg-jeg mundur. Nah, si bai make mundur segala. Sieun modar atau barek lompat kabur. Ki Bagira ngahehe jeung seurikeun. Alah sia. Ulah maka gede hate deuleu setan. Rasakeun ieu, pamalas aing. Masuk di rasana mun sia tacan ngajolor. Kituna teh baru serepet. Si bai mesat bedogna anu sagede dampaleungeun. Kolebat. Bedog teh dihembatkeun, rek dipake narok sirah. Dumerapna ka Ki Bagira, lain deui ngaranjugna. Sugan teh moal nyabut bedog. Ku kituna Ki Bagira ngagentak ngajaul ka tukang sarta serepet we manehna oge mesat bedog. Geus bosan bai si lain teh ngagunakeun pereup teh nya. Hahayolah. Urang pada cekal sabuk milang tatu. Saha nu unggul eta nu meunang. Saha nu asor pasti beung sapat. Ki Bagira kalah ka Mapanas. Ya deh. Montong loba piwir sesadan. Rasakeun ye bedog aing rek dipake nigas beureung Andika. Kolebat. Bedogna ngahiuk ditigaskeun, datangna ngewong tigigir. Tang. Bedog si bai ditakis ku bedog Ki Bagira. Ulawis. Bedog Ki Bagira dinegerakan ore sanca bayabon. Anu kacidagalakna. Rek ngacak-ngacak iga burung. Tumrapna kasih bai lain deui ngaranjugna. Manehna ngagentak tiba baranting ngundur. Bari nakiskeun bedogna. Trang. Dua bedog diadu. Jereg-jeg. Bai kuda-kudana pajengjar. Netelakeun yen manehna teh eleh tanaga ku Ki Bagira nu jadi lawana. Ki Bagira teh mere kasempetan sakilat bedogna geus dihembatkeun deui nyusul tepus si bai anu jajarig-jigan keneh. Kolebat. Tang. Bedog Ki Bagira ditakis ku jalma nu anyar datang. Si horeng teh si Uhe geus maju nulungan si bai anu meh-mehan cilaka beunang ku bedogna Ki Bagira. Jeung aing deur siapa setan? Si Uhe nyorowok, bedogna diulinkeun dina gerakan bulang baling. Bener. Mending gitu gisila. Mending oge kabehanana maju. Ameh kaula teu kagok. Ki Bagira ngahehe. Kolebat. Cerek. Dua kali bedogna diadu jeung bedog Uhe sarta dina balikna dihembatkeun. Dipake mapag bedog si bai anu nyuruntul. Waktu Ki Bagira nakiskeun bedogna, bari manehna ngalengkah ka hareup. Anak kedepruk teh. Sukuna ngarampeol, dumeh suku katuhuna nincak kanu legok. Atuh puguh we. Badan Ki Bagira teh jadi doyong ka hareup. Dina keur kitu bedog si bai jeung si Uhe geus ngahiuk deui dihembatkeun kana sirah Ki Bagira. Tapi sakilat jang we asmarani luncat sarta maledogkeun ulen sampu. Plok. Ulen sampu teh mener pisan kana panon dua lawana. Oguh we. Tiga nu lolong sabab panonna katamblong ulen sampu. Aduh. Si bai jeung si Uhe ngoceak. Bari meungpeunan panonna. Sangkaanana mah tangtu we panonna teh keuna ku pakarang anu seukeut. Tuda memang karasana kacida nyerina. Tapi barang dicabak karasana teh becepel.
ari dicomot si horeng ulen sampe mani nyesel dina panona. Setan! Puntil anak sekurang ajar sia. Awas dulu di ponaran ku aing. Si Uhe nu pangheulana beunta ngagentak narajang kasmarani. Nanya, jago teh pet epes meer. Atuh pirage ditamlo ku ulen sampe. Eta nepi ka kokongan kitu badis we anjing tutung buntut. Asmarani ditarajang teh kalah kang hahihi. Sarta gek we deui manehna mah diuk dina bangku. Waktu si Uhe nyampe, nu maksudna mah rek ngadekeun bedogna kana sirah Asmarani. Nganggep we bedog nu njuruntul teh dicapit ku dua ramona. Sedengkeun Asmarani tetep we bari diuk. Sakilat dicentok ponyoan we. Bedog si Uhe teh jadi pindah kana leungeun Asmarani. Ogo we. Tumerapna ka si Uhe nepi ka ngahuleng bangun anu bingung. Pangrasana asa pamohalan. Aya awewe bisa nyapit bedogna nu keur diheumatkeun. Pikiran manehna da sidik apanan ngagunakeun tanaga anu rahaka. Tapi manehna teu bisa majar kumaha. Da sidik lain beja. Tapi karandapan ku dirina pribadi. Lantukna si Uhe sukuna teh kalah ka ngaleper, hatena ngadadak gimir. Sedengkeun bulu pundukna ting sariak kawas nu mangih kasieun anu pohara. Nah, beraya. Bet kalah ka ngahulang bae atuh. Lain hayang mahan kami. Asmarani najan tandes, tapi sorana leuleui, teu bangun anu nafsu. Ai, we. Nu akal kana jadog ha, sering teh ha. Hayo tarajang deui. Oh, man diantep mah. Kalah ka ngalunjak deuleu. Baur tak ngingetan si Uhe. Kan cadang. Tapi si Uhe lain maju. Manehna teh kalah ka unur-unuran. Puguh hatena geus peot ngoyopos pinuh kasieun. Ari Ki Bagira anu tadi ti kedepruk labuh teh aya dangka pikeun ngagurinjal hudang. Tapi si Bai anu geus awas yen musuhna ti kedepruk. Pacida bungaheunana sarta sakilat luncat anu maksudna rek najong gado Ki Bagira. Tapi orok kaya Ki Bagira oge anu sanajan badana tacan nyelegedeg nangtung kacida rencingasna ari kana pibahayaeun mah. Waktu dampasu ke si Bai ngahiuk hareupeun gado. Ki Bagira kapaksa we ngalengos sarta ngan gap we. Cecek walanana si Bai ditewak anu saterusna dicentok. Aloh! Gebut we. Si Bai nang karak bengkang sabab sukuna ditarik ku Ki Bagira. Anu pangheulana teh datang sirahna kana akar kai. Anu saharita oge terus we ngajendol sagede endog entog. Nah, atuh euy, baraya. Pet nalawara kitu. Labuh teh dekap alang nepi kana karak bengkang. Ki Bagira ngahehe bari gurinja we hudang. Terus nyelegedeg nangtung. Sakilat Ki Bagira dongko. Nyaho-nyaho si Bai geus dijingjing sarta ngan bolawar we dibalangkeun ka hareupeun Bah Urta. Anu keur tutunjuk ngahucuhkeun si Uhe. Tobat! Si Bai kocak dengek. Gebut we. Si Bai rag-rag hareupeun Bah Urta. Datangna ngajapapang nang karak bengkang. Aduh. Si Bai humarurung teu bisa hudang. Dasar siam belagu. Kupantar cucungu kitu bisa keok. Sakalian yo ditambah ku aing. Pungan eueuh gunana. Pokna Bah Urta berjebrod we. Bari jebrod. Ega burung si Bai teh ditajong satakarna. Anu antuk nama nganles be. Si Bai kapaehan teu inget di bumi alam. Puguh manehna teh keur ngarasahkeun kanyeri anu pohara. Ari ieu kalah ka ditambahan ditajong. Atuh geus teu bisa ngagoak deui. Langsung kapaehan teu tahan ku kanyerina. Lawaka takabur kisah. Satungtung
aing ya si Urta masih keneh kumarendang. Najan lompat kena lak-lakan naga ngapung ka Mega Malang. Ku aing mau buru diberik dulu. Tacan sudi rasana. Mun beheung sia tacan sapat ditigas ku bedog aing. Ngarti? Baur tak hohoak. Bari jalang jeleng muril-muril kumis anu sagede leungeun. Obeng, lain ngejero bae cenah. Hayo garasing kieu. Jagakeun tah si kasabelan teh, tuman. Baur tak saterusna ngahucuhkeun si Obeng. Anu tita tadi ukur olohok ngatasimeuten. Mangga bah. Jeung we si Obeng nyampeuk ka Ki Bagira. Tapi ari lol kahareupeunana, ari hiuk jekuh we gadona teh ditimpuk dangak. Si Obeng ngedang heak, bari ngajaregjeg sabelut Ki Bagira nyusul tepus. Coba ditampiling kencak atuh. Tobat. Si Obeng kocak dengek nyebut tobat. Bari badana ngubang nguriling, badis we panggal mui. Sabot kitu sraug Ki Bagira ngang srodgeun sukuna. Heu, jebrot. Babajegna disapu. Anu sakaligus si Obeng terus yang ngajurah roh bari gegerungan nahan ka nyeri. Suan teh weduk. Si Oren badis we dage tahu. Pokna Ki Bagira bari srog we nyang hareup ka Bah Urta. Ngerekeun si Obeng mah. Islah sarua we jeung neungeuran bolon deuleu. Tapi mun nya anika altos benyana kulit. Hayo, urang ngadu jajaten dulu. Mun kaulah medok, kaulah paima najan ku Andika rek disabatkeun beung oge. Tapi mun Andika keok, itu awewe udah dibikeun ka kaulah. Ngarti? Baur tak ngareret ka Asmarani nu harita keur jongjon we Dariuk jeung Ki Surawani lalajo anu keur patelak. Ret Asmarani ka guruna Aki Surawani. Dina pasemona nandakeun menta idin. Pikeun ngayonan Bah Urta. Aki Surawani surti kana maksud muridna. Kalawan teu loba pamolah ukur ungeuk we nandakeun panuju kana maksud Asmarani. Baruk Andika teh Urta boga maksud pikeun miharep ka kami. Nya naon mun nya mah Andika bisa ngelehkeun kami. Dina ieu patelak. Kami terek sumerah we kana karep Andika. Tapi sabalikna mun Andika Urta anu keok eta ceuli duanana ku kaula teh rek dikeureut. Kitu deui tah bibir Andika rek disudilam. Kituna teh Asmarani bari jang we luncat ka hareupeun Bah Urta. Anu saterusna nyampeuk. Tacana naon ngan sakilat pisan. Kumis Bah Urta geus dijamret. Walau! Bah Urta uju-uju ngagoak we kumisna coplok sabelah. Setan! Kuntil anak sia. Sugan hayang dipodaran ku aing, ha? Bah Urta bari nungkup bibirna anu ngadadak ulaweran ku getih urut kumisna nu ngadadak coplok. Mundur Mang Bagira. Keun me badot kieu mah ku Dewi urang disurilam geura. Tah canak tah kumisna karek sabelah. Asmarani bari rungwe ngalungkeun kumisna Bah Urta ka Ki Bagira. Setan sia. Ulah sabat kaniaya. Mun ayeuna sia ku aing rek dijagakeun. Pokna Bah Urta bari sebrut we narajang. Berep nu sagede jeruk bali teh ngahiuk meulah angin. Rek dipake ngajojo gunung sakembaran Asmarani. Tapi oro kaya kanca Asmarani oge lain mojang jore-jore wewesena. Puguh apan manehna teh geus kasohor nu disebut pendekar Cindewulung. Ngan bae kawasna Bah Urta mah tacan nyahoeun ka Asmarani teh. Nu matak wani ngahampas anu lain-lain. Waktu perip Bah Urta nyuruntul,
Asmarani ngalegot dina gerakan orai mentas sarta nu saterusna ngalangeor lempang cerewat bitisna kabireungeuh ku baurta atuh puguh we baurta teh mani ceuleumeut mata simeuteun nenjo gelempongna bitis nu jadi lawana. Nah, geuning kalaka mata simeuteun. Nah, najona naon ke sila? Asmarani ngahihi barinya celeh. Ke lanan. Kau arek nanya heula. Memeh sia modar. Aing hayang nyaho saha ngaran sia. Bisi aing susah nyalabarkeun. Teu puguh saha-sahana mah. Baurta kalah ka nanya ngaran. Nah, memang aya perluna nikah nyaho kana ngaran kami. Asmarani malik nanya. Wah, memang bener. Sabab engke perlu pikeun nyalabarkeun bangkena. Ngarti? Pokna baurta bangun anu nguntup nguyup domeh nyang harapan awewe. Nyah, heug ku kami dibejakeun. Tah, nya ieu nya. Nu carek batur mah si Cinde Wulung, incuna Aki Surawana ti padepokan Dungus Maung. Sarta jadi muridna Aki Surawani ti padepokan Leuweung Cilanggeng. Hayo, naon deui karep Andika? Asmarani nangtang bari nulak cangkeng bangun teh kakeueung. Pak, dedengean teh si Cinde Wulung. Teburung bah urta ngaranjuk reuwas. Sabab kakaranyaho ayeuna jirimna anu disohorkeun si Cinde Wulung teh. Da kana ngaranna mah geus heubeul ngadenge. Tapi no gawe. Memang kaul Asmarani alias si Cinde Wulung. Sor, rek kumaha Andika ayeuna? Asmarani bari ngeteuyeub nyampeurkeun anu jadi lawana. Memang batur nasieun ku Andika. Tapi keur kaula si urta. Jadu tah kudu mundur haram dempak kudu ngejat salengka oge. Ayo geus sanghareupan. Bersebrut we bah urta narajang deui. Pereupna ngahiuk bang baraan. Asmarani anu ti tadi geus sayaga ku datangna panarajang teh geus teu galidir deui. Sakilat ngagilak suk rencana ditarik setengah lengkah ka tukang. Leungeun katuna dihembatkeun dina gerakan potong tunggal. Des! Pigelang bah urta beunang dihanca ku teungeulan kedet. Waduh! Bah urta ngagoak nahan ka nyeri. Nah, meni epes mer teuing urta. Boro we, posongotna pikasieun barudak olaleho. Asmarani nyeungseurikeun. Ari Aki Surawani mireugeuh kitu teh. Ngan ukur mesem imut kanyut. Ngarasa kayung yun ku anak muridna. Ngahaja ku Aki Surawani diantep teh hayang nyaho kumaha wawasena ayeuna sanggeus Asmarani jeung Ki Bagira ngaguru ka manehna. Wah. Montong waka gede hate, ha? Kuntilanak. Ayeuna jam ieu menit ieu pasti. Beung siap palagat isapatkeun ku badog aing. Ngarti? Tong disebut si urta. Mun sia teu bisa dipodaran. Bari kituna teh bah urta serepet we ngalugas bedogna anu sagede dampaleungeun. Sakilat manehna geus nyampeuk sarta bedogna dihembatkeun rek dipake narok sirah Asmarani. Tapi lain oge Asmarani nu kasohor pendekar Cinde Wulung. Anu ayeuna geus digembleng ku Aki Surawani. Sakilat Asmarani ngajaul bari seret we ngudar pedangna nu kacida leuleusna. Nu tadina dibeulitkeun kana cangkengna. Blos. Panarajang bah urta poos. Ulah ka ujub takabur urta. Najan Andika gagah rongkah, tapi da moal bisa ngukir langit. Nyawa kami lain Andika nu boga, tapi angin Gusti Allah anu Maha Kawasa, anu kagungan bumi langit, katut makhluk sapangeusina. Asmarani ayeuna mah nyebut-nyebut Gusti Allah sagala, sanggeusna meunang didikan ti Aki Surawani. Aduh kanca,
cak. Ieu carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, tenden di handelem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang samper deui. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.